Mitra nuju sami-sami ngabandungan dongeng enteng panggobrah mana di channel Mang Jaya Official di channel YouTube ieu. Mugi-mugi dongeng-dongeng ieu tiasa katampi kalian kabingaan. Mangga nyangakeun carios naon cenah Mang Jaya, carios nyambung gara-gara harta karangan Bapak Tatang KS. Atuh nyangakeun eta-eta hiburan kangge wargi-wargi nu mika cinta dongeng di Mang Jaya Official. Seueur para mitra, tos seueur di channel Mang Jaya Official mangga buka playlistna. Wah, tos seueur para mitra dongeng-dongeng naon anu hoyong didangukeun. Tontos aya playlistna para mitra ti hiji dugi ka tamat gampil kantun eta bade di naon teh di-upload mangga bade di acan tapi bade di kumaha nyangakeun bade di dangukeun dinten mangga nyangakeun. Atuh cenah basa Sunda aya paribasa para mitra sadaya cenah kitunya adean ku kuda beureum edeh. Naon cenah maksudna Mang Jaya adean ku kuda beureum teh? Eta para mitra gagah, pantes, kewes, geulis, manis, cantik. Nganggo amuan anu kaing nambut para mitra aja. Mun kewes nganggo amuan kaing nambut gitu. Sanes angguan anjeunna si eta mah adean kuda beureum jadi. Aduh, kitu diantawisna dongeng macam para wargi gara-gara harta Tatang KS dina bagian ka-18 wilujeng ngadangukeun. Para mitra pamiarsa, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda. Carios nyambung judulna gara-gara harta. Ieu dongeng para wargi karangan Uwa Tatang ayeuna teh nincak bagian ka-18. Para wargi anu mulia anu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Mangga dongeng urang lajengkeun carios nyambung judulna gara-gara harta. Para mitra sadaya atuh dongeng parantos dugi ka nalika Den Joni nepangan ka mama ajengan dahlan. Mangga urang teraskeun. Den Joni yakin teu ngartina teh kalah ka Malik Muncereng kakersana ajengan dahlan. Bari terus ngababedoleungeun Neng Yani satadina makur si Cipeu moal arek pipilueun. Ngan kulantaran ningali Den Joni eueuh kasopanan pisan. Tur basa-basana meuni teungeuna. Akhirna si Cipeu ngojengkang kalawan nepak leungeun Den Joni bari pokna. Ye baraya. Sopan atuh anjeun teh kawas lain geus dewasa bae. Make jeung tibu puncereng ka kolot sagala atuh. Cek si Cipeu bari nepak leungeun Den Joni. Nepi ka Den Joni harita teh para mitra leungeunna. Harita ge lesot tina cepengan teh para mitra waktu keur nyepeng Neng Yani. Ah montong lieu pipilueun sia tolol ah. Cek Den Joni Malik Muncereng ka si Cipeu. Ye, saha nu tolol teh dewek atawa nikah? Diuk. Si Cipeu Malik nyentak bari ngadedetkeun tak-tak Den Joni. Aduh, goblok sia kokonna naon sia? Kuku asa nancep kana tak-tak dewek. Den Joni murungkut malah rada muringis sabab ramo leungeun si Cipeu. Karasa kana tak-tak Den Joni teh meuni asa nyecep. Nah, make nanyakeun kokod naon sagala. Ya kokod manusia atuh. Jeung na deui kuku dewek mah rempes. Najan urang kampung eta mah rarasaan anika we nu nyecep sotenan atuh. Tema si Cipeu. Na atuh ai nyarita kitu ai sabrut teh si Nyo Fedrik ngirimkeun peureuh. Ti ditu mah rek notog tarang para mitra sadaya. Dina gerakan wacana ulin ieu ulin boksen. Ngan orok kaya para mitra si Cipeu teu kapalingan reret. Sakilat manehna ngadengdekeun awak. Geblos, beletuk pereup si Nyo Fedrik. Harita teh milepaskeun kana tembok. Kerepeng atuh para mitra sadaya. Si Nyo Fedrik kekerepengan. Keur kitu sukuna nu kenca dikait ti gigir curalit kedebut si Nyo Fedrik ti beubeut nangkarak pengkang. Alah ecot, apa-apaan Nyo? Hehehe. Kalau punya kaki kretoy, jangan mentang-mentang pinter tinju kau. Gigibrig Nyo. Gigibrig era aku irung siga pamatuk ekek teh. Ngadon lalang karakan kitu ilain teuing. Setan lu. Fedrika teh kalah ambek. Ji, pantes mukamu bule kayak setan. Tema si Cipeu bari ngaheureuyan. Durug-dug Neng Yani terus digusur atuh Neng Yani jejeritan.
ngagegerok Cep Sumarna nu harita Cep Sumarna kakarajoal pisan tas neang pare pibuateun jeung Mang Odoy. Deregdeg Cep Sumarna muru ngan dihalangan ku si Cipeu kalawan pokna. Sabar Kang, Kang Cep sabar keunah tong disusul da moal dikukumaha. Enjing page toge neng Yani moal burung selamat lah. Kurang ajar sia iblis teh. Mun bieu mah ditotogeun huluna ta Cipeu tuman. Cep Sumarna nafsu. Tapi teu bisa majar kumaha. Ari sabab dicare ku si Cipeu jeung ku kersa ajengan dahlan. Ari katamah-tamah dicekelan ku ibuna antukna keur Cep Sumarna. Bati nafsu ngagugudug jeroeun dadana. Ari Neng Yani harita terus jejeritan sorana beuki les-lesan. Da pugu geus jauh. Ku dasar kitu ngan rigidig we Neng Yani dipanggul ku Sinyo Fredrik. Bangun hampangeunaaker terus kebat dibawa balik ka Den Joni ka imahna. Teu matak aneh lamun seug Cep Sumarna ngageremetna teh nyata ka Den Joni. Da kawasna lamun teu pada ngahalangan mah ku ibu Ramana jeung ku si Cipeu harita keneh ge diberi mangkaning Cep Sumarna nyonyoren bedog panjang ngan teu bisa majar kumaha. Jalaran ku Ramana teras dipukpru ku cariosan anu lemah lembut bari teu leupas tina pituah di dadasaran ku agama. Geus kitu mah kabeh arunggah ka imah. Sedeng Cep Sumarna mah tetep alum tur katingalina meniharem poenaker bangun taya tangan pangawasa. Nyusul ka aya Neng Yani nu geus tepi ka imah Den Joni. Heuleut setengah jam sanggeus reureuh Neng Yani dicaritaan ku Den Joni lanceukna. Tapi harita mah dina nyaritana teh rada leuleuy da eta nu dipalar Neng Yani nurut kalawan Den Joni pokna. Da kitu pangna ku akang diteteangan teh Yan. Lain rek disiksa atau rek dikakaya tapi bakat tingkunya kanu jadi adi. Sangkan aya dina kajembaran. Ngingetkeun Yani jeung akang teh jeung Saripa geus teu boga kolot. Lamun teu rek silih pikanya teu silih belaan jeung dulu rek jeung saha deui cing. Akang nyaah ka Yani, sabalikna Yani ge sing nyaah ka akang. Nah Yani rek tega rek ikhlas lamun akang disariksa ku batur-batur Sinyo Fredrik. Beratna akang dianggap ekstremis atawa laskar pemberontak. Sedeng ayeuna pamarentah walana keur ngakserak neangan pemberontak nu tujuanna mah rek ngarebut ieu nagara tina leungeun bangsa walana. Nurutkeun ceuk pikiran jeung gamaran akang, masing bangsa urang aya hate rek ngarebut ieu nagara oge tina tangan penjajah. Penjajah walana rek bisa karebut kumaha sabab itu mah boga wewenang. Tur boga soldadu kalawan senjatana ge lengkep. Ari bangsa urang rek ngalawan kunaon cukup ku ngandalkeun bedog jeung tumak. Nu matak Yani sing nurut ka akang tur daek dikawinkeun ka Sinyo Fredrik. Pek rasakeun ku Yani mun geus kawin jeung Sinyo Fredrik. Pirah ku teu senang. Pake gining, dahareun teu kurang tur dahareun anu ngarareunah, cicing di gedong, rek hiburan unggal peuting moal aya nu ngahalangan. Coba lamun boga Yani boga lalasa salaki ka si Sumarna, rek beunang kasenangan kumaha. Nu puguh mah diudag-udag ku kasieun. Sajabati kitu unggal poe ka sawah jeung ka kebon. Dikamanakeun harkat darajat nu jadi kolot. Pek pikir ku Yani, nah salah akang nyarita kitu. Nah henteu dianggap nyaah kanu jadi adi. Ye Yan lamun hade dicaritakeun mah akang teh sasat diancam ku Sinyo Fredrik. Pokna lamun kuring henteu dikawinkeun ka adi anjeun pasti anjeun dianggap komplotan pemberontak. Lamun ceuk basa Sunda teh mah teuing isuk teuing pageto indung bapana Sinyo Fredrik rek ngayakeun babadamian perkara waktuna kawin. Cenah eta Sinyo Fredrik sina daek asup Islam heula moal buru ngagugu da ceuk manehna ge ik mau masuk Islam cenah kitu. Ik mau disunat cenah kitu. Ik juga seneng pake kain sarung sama kupluk. Mun urang mah kopiah meureun. Kitu caritaan Den Joni. Anu kadua kalina panjang lebar sedeng Neng Yani sakemek ge henteu nemalan. Tongoy we melenguk bari panon ramisak. Tapi jeroeun dadana ngagerendeng kieu. Ingat ka aing. Ingat ayeuna kana caritaan Mang Cipeu ceuk manehna. Lamun nu jadi lanceuk keukeuh rek ngawinkeun aing ka Sinyo Fredrik gugu. Dan kege moal burung aya nu ngabelaan tur leupas tina tangan si Fredrik. Nan eta saha jelmana nu rek ngabelaan aingnya atawa nu rek ngiwatna piraku Kang Sumarna wanyeun. Moal wanyeun ge moal komo dina waktu keur ngayakeun pesta bari loba nu ngajaga boh upas boh kumpeni. Tapi kumabehna we ku aing rek diturut sakumaha maksudna nu jadi lanceuk. Ngan mudah-mudahan caritaan Mang Cipeu sing nyata tur bisa disalam nyalametkeun diri aing.
Sababatin aing teh teu suka teu ridho lahir batin. Boga salaki kanu teu sabangsa teu saagama, teu saadat teu sabudaya. Sanajan ceuk manehna daek asup Islam oge. Ongkoan eueuh hartina ngan saukur pangakuan asup Islam. Ari teu daek ngajalankeun hak jeung kawajiban salaku kaum muslimin. Dan nu ngakukeun agama Islam mah kudu bener-bener ngalaksanakeun rukun Islam. Anu 5 perkara. Kitu dina gerentes Neng Yani. Geus kitu maka kara Neng Yani nyarita sora semudu mareuda. Da puguh tas ceurik nu sakitu lilana tures saja jalan jejeritan. Janten si Nyo Fedrik teh kersaeun lebet Islam kan. Nya ceuk manehna ge daek asup Islam. Bisi teu percaya pake tanyakeun ku Yani ka manehna atuh. Tema Den Joni budina kontan marahmai. Nya mangga ari anjeunna keur salebet Islam. Abdi bade ngiringan sakumaha maksad Kang Joni. Mung panuhun perkawis Kang Sumarna sareng Mang Cipeu ulah diganggu ku bangsa si Nyo Pedri. Cek Neng Yani mihapekeun Cep Sumarna jeung si Cipeu. Ih moal diganggu ku akang ge samalah ku akang rek diphp-phpkeun ka si Nyo Pedri. Sangkan bangsa upas jeung kumpeni ulah ngaganggu Sumarna. Kajaba lamun manehna nyieun tindakan. Eta mah akang teu tanggung jawab kana kaselamatan jiwana. Geus geura kacai ka ditu heug pakaian ganti. Tah atuh tah. Menta tah ka si teteh sugan aya nu meujeuhna. Ceuk Den Joni. Geus kitu mah Neng Yani bebersih atuh Den Joni terus ngobrol jeung Marwati pamajikanana. Tayalian ngobrolkeun perkara Neng Yani geus sadar. Tur daek dikawinkeun ka si Nyo Fedrik. Nya nu dipake bungahna ku Den Joni mah manehna rek diasupkeun jadi kumpeni ku bapana si Nyo Fedrik. Tu rek dibere pangkat anu salaras jeung pendidikanana HIS. Sajabati kitu rek dipanggieunkeun gedong ku si Nyo Fedrik. Geus ngobrol jeung nu jadi pamajikan mah Den Joni bebersih. Balik ti cai terus disalin ku pakaian bersih. Malah make sapatu segala rupa. Nu maksudna nyaeta manehna rek nganjang ka si Nyo Fedrik. Harita para wargi. Samemeh ini teh Den Joni make nyium heula pipi nu jadi pamajikan. Lamun kitu teh mah Den Joni ku kiwari geus robah adat kapribadianana. Manehna loba gaul jeung bangsa deungeun, loba gaul jeung para sinyo, jadi sigana mah nurutan bangsa Walanda. Geus kitu mah jerut Den Joni turun tuluy init make sepeda, sabab manehna dipangmeulikeun sepeda ku si Nyo Fedri. Para wargi anu mulia nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Gancangna ieu carita saminggu ti sabada Neng Yani dirawatan ku lanceukna nyaeta ku Den Joni. Malikan kana perkara Cep Sumarna budina alum weh sakitu kuno janten Ibu Rama diburukan oge. Sababatin tetep cumantel wae ka Neng Yani. Dina hiji poe kersana Mama Ajengan Dahlan sareng Ibu Hajah Ningsih. Garwana kira-kira bada asar nariis di teras bari ngawarangkong. Perkawis Cem Sumarna putrana. Ari Ibu Ningsih emut bae ka Neng Yani teh inggis disiksa kurakana. Tos ngobrolkeun putrana sareng Neng Yani kersana Ajengan Dahlan ngalegot atuh naroskeun si Cipeu. Ibuna ari si Cipeu ka mana ti sabada dititah neang nurek ngagaru teh. Teu temong deui ku Mama. Itu amanah kapan si Cipeu di pewarang nuar cau nangka teh. Nu geuninganan ku amanah nu dilebak teh di piwarang pansanes. Saur Ibu Ningsih. Astagfirullahalazim. Nya. Kapan ku amat teh dititah terus nuar cau nangka. Meni aya ku poho-poho teuing ngabohong kena geus kolot. Dupi kitu bade ngersakeun naon atuh naroskeun si Cipeu teh. Atuh bade miwarang mangkewe kaki odoy miwarang si Cipeu makarunya capeun. Lain rek barang titah ayeuna tapi isukan. Sumun bade miwarang naon enjing teh? Ibu Ningsih neuteup. Nyaeta kieu ibuna ama teh make ras inget ka Mang Jasik jeung ka pamajikanana. Ceuk timuruh teh ama geus moal henteu manehna ngarep-ngarep Neng Yani eueuh wae balik-balik. Karasaku urang lamun si Asep init-initan can balik teh. Sanajan geus dewasa ge ai kahariwang atawa kamelang mah teu kahalangan ku geus dewasa. Komo ieu Neng Yani geus aya kana samingguna teu balik-balik.
Kana pasti Mang Jasik jeung pamajikanana ngarep-ngarep. Ku dasar kitu isukan si Cipeu ku amarek dititah ngabejakeun perkara Neng Yani dibawa ku lanceukna. Kitu maksud ama teh ibuna. Bisi Mang Jasik jeung pamajikanana arep-arepeun mah atawa anel-aneleun Neng Yani terus cicing di urang. Kitu saur kersa ajengan dahlan. Oh sumuhun atuh amanah kana tangtos we Mang Jasik sareng istrina ngarep-ngarep Neng Yani. Disangki ku anjeunna matras di urang padahal dicana kurakana. Sae we diwartoskeun mah supados anjeunna teu hariwangeun. Datang tos jangjina ge Neng Yani mah bade pulang dinten. Buktosna tos ampir 10 dinten. Saur Ibu Hajah Ningsih sapamadegan sareng nu janten caroge. Nuju asa sauran kitu, si Cipeu norojo tas nuar caunang kadua turui. Datang-datang teh si Cipeu hahahehe. Dageus biasa manehna malamun samemeh nyarita teh sok sirih heula. Tah geuning panjang umur euy. Ari diupat, ari ngurumuy. Ari maneh kunaon Peu sok sura-seuri wae siga nu gumasep. Anger maneh mari geus kitu teh samode itu nu lalajo tatabeuhan atawa reog. Samemeh der maneh mah geus ngaheulakeun seuri, saur ajengan dahlan. Sumuno mama lah, da kumaha tuh. Abdi mah kieu wae nya hirup teh, cek si Cipeu gek diu. Cipeu, Lan, Peu, Lan, Peu, Lan. Nah, ari maneh. Nemalan teh meuni sauted dicukup nyebutkeun Lan. Semun wira eta mama nyaurana ge cekap Peu kitu. Jandem Peu Lan kitu. Abdi ngawalar teh ponok. Hahaha, nari si monyong. Ayaku bisa nemalan teh. Abong kena mama ngagerona ponok maneh nemalan ge ponok. Beres kitu mah euy beres. Saur mama ajengan dahlan. Beres mama? Beres. Asyik. Kumaha cau teh kolot euy. Kolot mama dua turuyeunana namanya tos disikatan teras dipoe. Maksud teh poe heula teh supados meuyeumna bade di mana mama? Di pipir we euy meuyeumna mah ngan di empos ulah di karbitnya. Da isukan wayahna ku mama rek dititah deui nyaba Peu. Alhamdulillah bade di piurang nyaba ka kota mama. Cek si Cipeu geus miheulaan megat motong. Lain dititahnya baka kota tapi ka pasir. Pasir mana mama? Kaleuwi goong. Buset. Kaleuwi goong bade naon mama? Kieu Peu. Bieu teh mama jeung ibuna tas nyaritakeun perkara Neng Yani nu ayeuna geus ampir 10 poe. Neng Yani dirawatan ku lanceukna. Lajeng nya ku dasar kitu mah mama jeung ibuna teh ras inget kanu ngarawatan Neng Yani. Nyata Mang Jasik jeung pamajikanana. Nu tangtu tadi nama Neng Yani teh dibawa ka dieu ku Asep jeung ku maneh. Bebeja kanu ngarawatan mah rek pulang poe tu rek dianterkeun deui ku Asep ka leuwih goong. Leres kitu mama lah maksud mah Kang Asep ge bade ngajajabkeun Neng Yani salajengna kumaha mama? Kulantaran Neng Yani ayeuna dirawatan ku lanceukna tur geus aya kana 10 poena. Kana tangtu Mang Jasik jeung pamajikanana ngarep-ngarep. Ulah-ulah ngarasa hariwangeun janji Neng Yani rek pulang poe teh. Heug eueuh bae balik. Sok karasa ku mama. Ngarep-ngarep we atuh. Ceuk paribasana nunggu-nunggu aya paribasa nyeri beuheung sosongeteun. Ngarep-ngarep anu rek mulang teu datang-datang. Kitu. Atuh, ada mama ge kitu lamun si Asep init-initan heug ngampleng teh. Sok ngarasa hariwang atawa melang. Ieu ge moal bina tina perasaan ama, angtos we hariwangeun mama. Bujeng-bujeng jalmi tos lami teu mulih-mulih. Kapan sakalieun atuh kagungan hayam teu acan katinggal ngampih oge. Sok dipilarian mama komo ieu jalmi itu istri. Aya paripios jalmi mah alit ringkang gede bugang nya ibu. Cek si Cipeu bari ngareret ka Ibu Ningsih. Para mitra anu mulia nu sami-sami ngabandungan idongeng. Harita si Cipeu bari ngareret ka Ibu Ningsih. Atuh Ibu Ningsih ngajawab. Nya itu atuh Peu. Bisa lajengna kumaha tuh mama?
Si Cipeu ngareret ka kersana ajengan dahlan. Nyaeta isukan mamane wayahna. Nyelang heula ka Mang Jasik ngabejakeun perkara Neng Yani ayeuna mah dirawatan ku lanceukna. Jadi maneh isukan kudu init ka leuwih goong. Insyaallah mama abdi bade nyalira wae mama. Maneh we sorangan tong mawa si Asep, pongkoan si Asep mah isukan rek dibawa ka pangaosan ka Cioray ku mama. Mangga nyalira ge da moal naon-naon mama lah. Tah sakitu we perlu nama. Ngan rek init mah sasarap heula euy bising lapar di jalan. Mangkaning ka ditu mah nyorang tanyakan. Balikna geunah sote mudun. Waler ajengan dahlan teras angkat ka jamban. Margi teu karaos waktu harita teh nyerelek. Geus aya nu azan magrib deui. Geus atupan para mitra sadaya waktu geus sawaktuna azan magrib. Ibu Ningsih kalebet atuh si Cipeu ge jalan ka tukang. Isukna si Cipeu sabada sasarap nu kira-kira jam 7 geus init. Rek ka Mang Jasik ngabejakeun perkara Neng Yani. Gancangna ieu carita nu teu kacaturkeun lilana di jalan. Si Cipeu geus tepi kanu dituju. Ngan diburuan imah Mang Jasik loba jalma lalaki wungkul keur ngawarangkong. Atuh 5 urang lalaki keur neuk teukan awi. Si Cipeu ngarasa kaget. Kuningalina oge diburuan imah Mang Jasik loba lalaki. Parang aya saurang budak bujang ngaliwat ka hareupeun si Cipeu. Atuh eta budak bujang teh digeroan ku si Cipeu bari digupaya. Jang, adieu sakedeung Jang. Salenteng budak bujang nyampeurkeun kalawananya. Pade naon Kang? Pokna bari neuteub beungeut. Ari imah Mang Jasik teh nu mananya Jang? Akang poho deui. Akang teh can terang kitu. Ih, Ujang nu matak akang nanyakeun ge poho deui can nyaho. Cek si Cipeu. Kapan Mang Jasik mah maot Kang? Cek eta budak bujang puguh we si Cipeu ngaranyu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Iraha Ujang? Maot nama tadi enjing-enjing ge tabu genep. Mangga tukang lah abdi bade ka makan. Temal budak bujang terus ngaleos. Si Cipeu teu buru-buru ungah kalah ngahuleng taksiran ngarasa hareneg ku perkara Mang Jasik maot bari eueuh nu ngabejaan pisan. Geus kitu mah si Cipeu kakara nyampeurkeun kanu keur ngarariung. Harita teh para mitra kalawan uluk salam. Atuh nu keur ngarariung teh bareng pada nemalan. Nyebut waalaikumsalam pok anu saurang nanya ka si Cipeu. Di mana Ujang teh? Abdi mah ti parentas Mang. Sakawit naon wadana pangan Mang Jasik. Nanging nembe nampi wartos di murang kali pameget saurna teh Mang Jasik ngantunkeun. Leres Ujang Mang Jasik teh ngantunkeun tadi kinten tabu genep. Rupi istrina mah aya nya Mang. Aya jang mangga tulingi. Temal eta lalaki kalacat si Cipeu uluk salam. Atuh para mitra harita teh. Assalamualaikum. Atuh nu dijararo nemalan bus si Cipeu ka jero. Kasampak biemeh keur melenguk we sisi kamar. Bari nying hareupan layon anu geus beres meunang mungkus. Gero si Cipeu ngagero laun bari gek diu. Biemeh ngareret segruk ceurik kalawan pok. Syukur teuing Ujang ka dieu. Mangna ningalkeun Ibi Ujang. Sanes ku kitu mah teh anu ngawartosan pisan atuh Bi. Rupina mah upami abdi teu ka dieu teh mah moal terang pisan. Mangantunkeun. Eta kasawat naon Bi atuh Mang teh? Cek si Cipeu. Moal waka dicaritakeun perkara panyakit nama Jang Ipeu. Kayak geus rineh ku bibi dicaritakeun ari Jang Ipeu ka dieu teh ngahaja wae jeung kumaha hari Neng Yani. Ku bibi dieu arep-arep teh eueuh wae balik. Cek biemeh teu nerangkeun perkara Mang Jasik geringna. Kalah nanyakeun perkara Neng Yani. Haja we Bi abdi teh kajurung ku mama dipiwara ngawartoskeun perkawis Neng Yani. Ari kitu kunaon deui Neng Yani teh Jang Cipeu? Biemeh siga nu reuwas. Mawi Neng Yani teh ayeuna mah teras dirawatan kurakana. Mun ku Den Joni nu mawi abdi ka dieu teh sejang ngawartoskeun we ka Ibi bilih arep-arepeun. Jadi Neng Yani teh geus cicing jeung Den Joni Ujang. Sumuhun calik sareng Den Joni. Keun wae dirawatan ku lanceuk namangan eta kumaha atuh Cap Sumarna. Teu kumaha kangge Kang Asep mah jalaran dicanakun wajibna. Upami kahalangan teh mah teu tiasa ngahalangan.
Eta gerening yani nama aliman dicana kurakana teh mung kurakana dipaksa meuni teh sirikna digugusur. Tema si Cipeu teu dicaritakeun ari panjang lebar nama. Kunaon atuh Denjoni teh nya. Meuni kitu yang ipem ni eueuh asakti nimangan pisan kanu jadi adik teh. Ceuk Bi Emeh cuma 5 deui dengan perkara Denjoni nyiksa Mang Jasik mah tacan dicaritakeun. Para mitra anu mulia si Cipeu nyarita deui. Sawios bida tos kitu kaayanana tuh. Ceuk si Cipeu sediuk nangised ngadeuketan layon tuluy ngadua. Da puguh si Cipeu nyage siga anu boloon tapi ngarti manehna manjatkeun doa sakumaha mistina ngaduakeun kanu mulih ka alam barja. Para wargi kaum dangu, harita si Cipeu sediukna ngised ngadeuketan layon tuluy ngadua. Da puguh si Cipeu nyage siga nu boloon tapi ngarti manehna manjatkeun doa sakumaha mistina ngaduakeun kanu mulih ka alam barja. Sanggeus manjatkeun doa tuluy ngised deui ka sisi teu lila layon diparayang ku opatan. Dijolerkeun dina pasaran tuluy diruruban ku samping kebat. Geus kitu mah layon digarotong dibawa ka astana kalawan tuluy dikibu dikubur. Samala si Cipeu ge milu ngajajabkeun ka astana. Teu lila layon dikubur atuh nu jajab ka astana barali ka imahna sewang-sewangan. Si Cipeu unggah deui ka imah Bi Emeh nyampa keuringing hak ceuri. Kek si Cipeu diuk kalayan nyaritaan Bi Emeh dipalar sadar. Turus sobar ditinggalkeun sapapanjangna kudu jadi salaki. Memang sah atuh jalmana nu teu ngarasa sedih ditinggalkeun maot kudu jadi kulawarga. Tapi dalah dikumaha sanajan ceuk paribasana jumerit maratan langit. Ngoceak maratan jagat. Nepi ka bijil cimata getih oge moal bisa hudang deui. Sabab dipundut deui kuno kagunganana nyata ku Allah Subhanahu wa taala. Tong boroning kasebut manusa dalah ceuk paribasana uteuk tongo walang taga roh godong-godongan oge kagungan mantenna. Wongkohan sakabe manusa ti masrik nepi ka magrib. Atuh ka kabeh oge kawengku ku kecap nyaeta kullun nafsin daikotul maut. Urang mah nyaah tur deudeuh kanu jadi kulawarga tengan salila di dunya. Da geus dipunut kuno manten nama para mitra sadaya. Atuh para mitra teu bisa majar kumaha. Iwati sobar tur sumerah nyangakeun kanu kagunganana. Sanggeus si Cipeu werada lila reureuhna. Bari jeung eueuh sasaha. Bi Emeh kakara cumarita di panjang lebar. Bari dibarung ku tingkar celakna cimata. Waktosna see.